Para wargi sadaya ieu aya kabar gembira kanggo anu biasa mengkonsumsi atanapi anu biasa ngaleueut kana kopi. Disaurkeun dina kitab Irsyadul Ikhwan halaman 17 karya Syekh Ihsan. Alaika bi aklil bunni fi kulli saatin, hendaklah anjeun ngaleueut kana kopi fi kulli saatin di setiap saat. Naon margina papil bunni lil akli khamsu fawaid, di mana urang ngaleueut kopi teh aya 5 manfaat, aya 5 faidah setidakna. Anu kahiji nasyatun, jadi cenghar, jadi tanginas, bergairah. Anu kadua watahdimun, melancarkan pencernaan. Watahlilul gomin, anu katiluna nyaeta membersihkan dahak. Tatayyubu anfasin, anu kaopat melancarkan atau napi memperbaiki karena pernapasan. Wa aunun liqasidi, anu nomor kalimana mempermudah, mempercepat karena tercapainya suatu pamaksudan, hiji pamaksudan. Ayo semangat ngopi para wargi.